Emang teh naik. Ente ka sono. Ente ka ditu. Ente si Ujang akut gemuk jang saha? Hah? Oh jang urang. Kabar karung mang. 30. Ente leuwih. Oh. Hari Jumat libur, yang kerja jadinya banyak PR di rumah, banyak kerjaan. Ini baru selesai dapur, baru nyantai. Habis makan tahu goreng sama Dawit. Aku beli Hmm? beli tegas telara. Naon bener kayak erek tapi sampeuna geus tepok. Sampeuna geus empuk. Kebetulan si Mahaji lagi sakit, baru juga enakan, udah sakit lagi mencret hari ini mah. Kemarin udah mendingan sih, udah di kumaha? Biar kamu atuh ulah sare wae tuh, ulah disarekeun wae. Da bikin geus beres aya mah. Si Bintin mah keur ka makam meureun. Sorangan nyapu biasana ge. Cingu. Ari si Haji mah sok make naon? Make cikurnya. Nasi sama kerak liwet digodog pakai sagu singkong, dibumbuin, diaduk-aduk, digoreng. Jadi kayak uli. Kayak uli. Emang uli. Uli nasi. Di kampung mah hari Jumat hari besar. Nah itu atuh mak. Cuman emang aya campuran. Si Ujangna geus keur ngakut gemuk. Jika nama berenang jang kulinari ka dituna 30 berarti 150.000. Jika nama geus mentak si Bintin. Kan 5.000 hiji. Tadi pada hayanya yati ka warung. Belajar tani banyak biaya guys ternyata. Segala ngandelin orang. Dari awal alhamdulillah lah kita hiburan di gunung ya, rasa terhibur, rasa gimana ya, plong aja gitu rasanya, seneng. Karena kita dinikmati aja. Dinikmati, disyukuri. Syukurnya mah ini tuh dekat sama
si nenek tuh senang jadi kelihatan. Nah, enak badannya kelihatan, enak badannya kelihatan, keperhatiin, alhamdulillah. Lah tinggal marud meureun cucian itu can dibersihkeun. Ek marud geus tepok etana sampeuna. Yang ka sawah nyaudaikeun moal si Bintin diajakna. Padahal mah bari ngalongok mah haji emehnya. Samemeh di panen. Teu mun geus panen mah hah? Mang Olih meureunna. Duh kamun geus dipanen mah Mang Olih. Da kamari teh kayak sana mun ieu tuh lihat tuh buat ke gunung, pupuk kandang buat ke gunung ya. Dalam eta mah moal ieu tiap panen boh cek si Bintin masih mendingan coba nanya ke karurah wae cenah ieu raha mun aya panen menta 100 karung mah gitu. Jadi kan waktu ngagemuk teh boga stok urang gitu tinggal ieu. Ayeuna 30 karung da mal mahe. Mal cukup. Iya atuh nya meureunna digemuk kabeh jahe teh mah. Atuh jang engke ngadua kalian kudu geus aya deui pan. Nya atuh meureunna digemuk kabeh. Kamari ge 80 karung kamari ge. Kudu boga stok bangsa 100 karung mah. Erek itu ek nyetok. Mun aya nu panen mah menta we 100 gitu tah mun dibikeun mah. Atuh istilahna sakali panen 50 2 kali panen. Kan umur 3 bulan ge cenah jahe mah geus digemuk deui mah. Jadi memang orang kudu boga persiapan pupuk kandang. Tuh. Ayo kita bertani, semangat bertani, belajar ya, sekolah. Kali aja sekarang 2 blok, besok tambah lagi 1 blok, luas juga tuh. Didatarkan lega oge nya mak. Seberapa 450 bata. Tambah nu si entin. Meureunna lamun di polah mah sakalian eta dihijikeun. 1 hektar mah aya meureunnan. Aya. Sabaraha bata nu si Bintin? Jadi aci sampuan. Make aci sampu. Eta mah bisa ngadaharna jerona. Jerona. Ya, yuk. Semangatlah hidup di pedesaan, di kampung. Ayo, selamat siang. Semoga sehat dan sukses selalu.
Amin, amin, amin.